Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Allah ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam Qul ilma minal mahdi ila lahdi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu wa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji wa syukur mengkawan sami-sami pada Tuhan Allah Maha Ghafur. Salawat dari salam mudah-mudahan dicurahkan ke seluruh kafir atas junjungan sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ketua kawasan beserta para sesepuh terutama sing dipiwala. Mudah-mudahan sadayana sing dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Sadayana jamaah pengawasan anu hadir di masing-masing tempat. Nugu sing dipiwala mudah-mudahan sadaya sing dipanjangkan umur Allah. Mudah-mudahan sing jumlah rezeki ditawikan di segala bahaya dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu-ibu sadayana rahmatullah, alhamdulillah bina sadayana dan sadayana hadir di kawasan. Mudah-mudahan hadir orang ia sehingga jadikan wasilah orang sadayana kenging ridho oke maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan buku amal kalau orang sadaya dina menjelang akhir tahun tahun Masehi sing langkung nambah-nambah karena kebagusan orang sadaya. Para ibu-ibu sadayana rahimakumullah, upami ningali dina kalender atau almanak bahwa insya Allah tinggal sabaraha dinten deui orang sadaya paris menghadapi salah satu sasi anu dimuliakan ke Allah, yaitu sasi Rajab. Anu ke ibu-ibu sok dipake sosolawatan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa balikna Ramadana wa hasil maqo sidana. Tata ibu-ibu kan sok solawatan gitu. Allahumma barik lana fi Rajaba. Jadi urang teh nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan dina bulan Rajab ieu urang teh dipaparin kaberkahan ku Allah. Ieu teh salah satu sasih anu dimuliakeun ku Allah, anu mana dina sasih ieu mah lipat ganjaran mulai ditingkatkeun ku Allah sampaikeun ke ka sasih Ramadan. Ya teh ku saking karunyana ka umat-umat Kangjeng Nabi, nu mana umat Kangjeng Nabi eta hiji umurna pararendek. Umat Nabi Muhammad mah umurna pararendek moal liwat jauh ti umur golib Kangjeng Nabi. Maka lamun umurna pendek otomatis hiji sugan dosana ge teu loba teuing. Jahirupna ge teu pati kebal. Nyaku karunyana Allah sabab lamun urang umurna doang umur umat-umat baheula kaum Nabi Nuh misalna eta umurna nyampe ribuan tahun. Lamun urang umurna ribuan tahun kitu kalakuan doang urang kieu lah loba keneh kana dosa daripada kana kabagusan.
atuh urang mah palingnya kalah nambahan dosa loba-loba. Makanya umur umat Kangjeng Nabi mah moal liwat dina umur galib Kangjeng Nabi 63 tahun hiji ku karunyana bisi kebal teuing hirup mah dosana ge loba jasa. Anu kadua nu mantak umur umat Kangjeng Nabi mah pararendek ku sabab kajen pendek umurna ngendina ganjaran mah moal sampaikan ku Allah disautikeun. Makanya diayakeunlah model bulan-bulan anu mulia anu dina bulan tersebut bisa ngalipet gandakeun ganjaran anu luar biasa. Di antarana anu bakal dihadapi ku urang ieu mun teu salah dina almanak mah sarua jeung tanggal 1 bulan Januari mah. Jadi maleman mun teu salah malam Rebo. Eta malam Rebo eta malam tahun baru mun teu salah simkuring. Sabab simkuring mah telok merhatikeun tahun baru. Jadi mun teu salah mah nya perhatikeun nama sabab simkuring aya salah satu undangan perayaan tahun baru di Kecamatan Cikeusik. Tahun baru Masehi. Asana malam Rebo eta. Eta isukna tanggal 1 Januari sarua jeung tanggal 1 bulan Rajab. Jadi sarua ieu mah teu beda mah dina kalender anu aya di simkuring mah ngan biasana kalender mah aya beda pada sapoe mah gitu. Naon cenah eta ka di antara sebagian kaistimewaan dina bulan Rajab supaya kami sumanget jasa. Sumanget dina ngalaksanakeun kabagusan dina bulan Rajab termasuk di antarana kaum ibu mah rarajin dina saumna. Rarajin dina puasa. Nah dasarna ge mah puasa mah sing daraekan nah kajian salaki urang teu puasa anak urang teu puasa urang mah puasa bae lumayan pan ganjaran ti Allah jeung lumayan ai kabeh di antara salah satu aya nu teu puasa mah pan lumayan sagelaseun beas teu didahar ti beurang ngan ulah niat gitu ulah puasa niat ngirit kadaharan ulah ya ieu mah niat karena Allah ulah diniatan eta ngan eta mah di antara paidahna eta mah di antara paidahna pan urang aya ti beurangna teu kekenyuh bae mah duit rada irit jagruk model ibu-ibu mah pan eta kana jajan seblak jajan baso eta beuki jasa ulah masuk neuleuna ge eta anak ngadaharan seblak geus sari ser-seran kana liang juburo kunaon sabab nama teh panasna engke mun dikaluarkeunana sabab ladak mantak penyakit zaman kuarima mah araraneh kunaon sababna kadaharan ge araraneh wajarlah sesuai jeung anu asup ka urang. Nah naon cenah di antara sebagian kaistimewaan ieu urang kisahkeun zaman Kangjeng Nabi mah ieu dikisahkeun dina kitab kaistimewaan bulan Rajab. Cik dina ieu kitab hukia an Sauban anahu qol kuna ma'an Nabi alaihi salatu wasalam pamaror Nabi makbaratin pawaqafa alaihi salatu wasalam pabaka bukaan sadidan. Hiji carita dicaritakeun ku Ki Sauban mah kami cenah dina hiji waktu lempang bareng jeung Kangjeng Rasul. Geus kitu kami ngaliwat kana salah satu pakuburan mah. Mun di urang teh meureun ngaliwat ka Karamat kitu kadenya tah. Atawa ibu-ibu mana ka sawah meureun liwat ka Rengkol, dina ka sawah hilir. Tah barang liwat ka kuburan tersebut bawa kopa alaihi salatu wasalam Kangjeng Nabi cenah ge mah ngarandeg di dinya. Eureun ngarandeg pabaka bukaan sadidan geus eureun teh Kangjeng Nabi ceurik gagaukan mah. Bukaan sadid artinya ceurik narosak gagaukan doang emak meureun ditinggalkeun ku salaki ya gauk jasa laki pae teu beunang ku rapek
cik pangulu budak tegeran aing mandian sakalian eta bisa dirapek mah teu bisa direpekeun maka dia dak tegeran aing mandian siapkeun baehna dua ari eta mah burung nung ditinggalkeun ku salaki kubur urang bareng tidinya karak kabur ka pipir sieun dipandian sieun dibungkus. Nah ceurik cenah ge Kangjeng Nabi rosa ceurikna titas cerik teh sumada Allah tidinya Kangjeng Nabi katingali mak ngadoa ka Allah fakultu lahu kisauban nanya ka Kangjeng Nabi 5 bakaita ya Rasulullah punten ari tadi Kangjeng Rasul muni rosa amat eta cerik kunaon kitu aya naon kitu muni gagaukan ja Kangjeng Nabi mah teu cara urang cerik eta batur mah bener-bener memang aya nu kudu dicerikanana jeung anu penting dicerikan ari urang mah cerik teu penting sabenerna mah atuh cerik teu penting doang budak leutik teu dibelikeun balon doang budak leutik teu dibelikeun boneka jeung mainan urang mah ku pedah eta doang tahun ieu teu menang BLT cerik ngaganggauk bade saung kardu doang budak leutik teu meunang balon atuh haliweu amat jahirup bae teu meunang BLT ge teh nya ai meunang bae tarima teu meunang bae atuh nasib ya jar teuing ja Allah nu ngarizkian mah tidinya nanya cenah kula kunaon tadi Kangjeng Rasul nangis faqala jawaban Rasul ya Sauban haula'i yu'adzabuna fi kuburihim wa da'autu lahum Sauban ku dia mah teu kanyahoan ku dia mah teu kadeuleu ku dia mah teu kadenge ieu pangeusi pakuburan ieu komplek pakuburan kabeh keur disiksa ku Allah kabeh keur meunang siksaan ti Allah di jero kuburanana mantak aing ceurik umat aing disiksa ku Allah Subhanahu wa taala wa da'autu lahum tidinya ku kula didoakeun jeung Kangjeng Nabi supaya dosana diilangkeun diringankeun Pakopapallahu anhumul adzab maka doa kula diijabah ku Allah siksana diringankeun ku Allah. Sumaqala alaihi wasallam tidinya Kangjeng Nabi nyarita deui ya Sauban lau soma haula'i yauman min rajaba wa manamu min hulailatan ma'udhibu fi kuburihim Sauban lamun tamah ieu nu pararaeh di kuburan ieu di kuburna ya keur harirupna mun keur harirupna pernah sapoe becana puasa Rajab lamun pernah sapoe be puasa Rajab sapeting be teu hees ibadah dina bulan Rajab ma'udhibu fi kuburihim moal kudu disiksa marana di kuburna muntah mah keur hirupna pernah puasa Rajab sapoe minimalna pernah sapeting teu sare minimalna kusabab ibadah ka Allah Subhanahu wa taala moal kudu disiksa eta marane Bakultu tidinya kisauban nanya deui ya Rasulullah aqsaumu yaumin wa qiyamu lailati minhu yamnau adzabal qabri punten Rasul ari kitu non puasa sapoe dina bulan Rajab hudang ti penting ibadah sapenting dina bulan Rajab bisa ngahalang kana siksa kubur kitu bisa nyegah kana siksa kubur kitu padahal ngeun sapoe padahal ngeun sapenting qala alaihi salatu wasalam cik Kangjeng Nabi ya Sauban waladzi ba'asani bil haqqi nabiyan ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan min rajaba yuridu bihi mawajhallah ila kataballahu ibadata sanatin soma naharoha wa qoma layaliha karte teh can ayeuna ngahareuleuh bae maroloh ibu tos damang sampai katingali ibu nok palingan ngahareuleuh bae orang teu kahar munasabah cenah ge datang ka Mekah eta jamaah haji ti Indonesia aing mah cenah teh hayang 2 kali ka Mekah
Kunaon kitu salah rombong urang ditu mah. Ditanya ku ai kakak urang mana repeh bae cenah atuh meuti ku kaharti. Urang Arab ditanya ku bahasa suka laksana. Lain ku sombong batur. Ku teu ngarti. Cikangjeng Nabi mah, cikangjeng Nabi, ya Sauban, hei Sauban. Waladzi ba'asani bil haqqi nabiyan. Sumpah Kangjeng Nabi demi zat anu ngutus kula jadi nabi. Saha? Allah. Jadi demi zat anu geus ngutus kaula jadi nabi tegas nama demi Allah. Ma min muslimin wa muslimatin. Teu aya hiji jalma Islam baik anu lalaki maupun anu awewe yasumu yauman anu ngalaksanakeun puasa sapoe wa yaqumu lailatan jeung hudang ibadah sapeting min rojaba dina bulan Rajab yuridu bihi wajhallah anu tujuan baik puasa ti beurangna baik hudang ti peutingna teh karena ngarepkeun rahmat Allah karena ngarepkeun ridha karena Allah ila kataballahu lahu kecuali bakal dituliskeun pikeun eta jalma anu puasa sapoe hudang sapeting dina bulan Ramadan dina bulan Rajab ibadah tasanatin dituliskeun manehna ibadah 1 tahunan soma naharoha wa qoma layaliha lailaha anu dina satahun tersebut dieusi borang ku puasa peuting ku ibadah pernah teu emak sapeuting jamplong ti borang puasa bae ti peuting teu sare ibadah bae pernah teu ya kenek nanya kanu pangkolotan nih kanu karolot ya nu geus parareot jaku lama nguji kalender eta tanggal mah jadi tahun baru kula mah kahiji nguji dosa mah teu kahitung loba teuing nguji dosa simkuring Allah teu kakalkulator loba teuing lajuna kula nguji umur mah eta kula umur lahir 1978 dikurangi 2025 dikurangi 1978 cik simkuring sama dengan berarti cik dina kalkulator 40 genep tahun ya kula geus 40 genep tahun mak budak keneh kula mah cik anu koloteun ti kula budak keneh ge aya cik nu ngaran ti kula mah kolot mak ari imamat meureun nu kararieu piraku peot ku sabab ka banjur minyak panas poe mah peot ka poe yakin nama ku sabab geus kadalaluarsa ku sabab geus karolot beneran ieu cuga nu geus karolot mah geus loba hirupna di alam dunia beurang maupun peuting pernah teu satahun bae mah satahun emak masati misalna sabaraha 52 tahun pernah teu emak dina jangka 52 tahun mulai umur baleg lah satahunan anu puasa bae teu beto dan teu penting ibadah bae pernah teu Mak Aswina pasti nama pernah teu mak can emak iro can pernah satahun jamplong puasa bae ti beurang sapenting ibadah bae pernah teu temot mah tampang mau ditanya kula kok insyaallah pan ibu-ibu mah bae da rajin amanan kula nanyana beda jeung bapak-bapak ngagedekeun wudu doang salaki urang plok salaki urang mah nya ari mama pan kadang-kadang kula lagi sok ngaliwat gitu kadain nu ngagaeng bae gitu ngagaeng teh nyaho nyinaon bu ngagaeng nama nya ngagaeng memang di imah mak iya can pernah urang simkuring lain suwudon ngendoangna urang can pernah satahun jamplong ti beurang puasa ti penting ibadah satahun jamplong can pernah tapi lamun urang pernah puasa sapoe dina bulan Rajab hudang ti peuting sapeting dina bulan Rajab eta cik Kangjeng Nabi bakal dituliskeun ibadah satahuneun ti beurangna teu eureun-eureun puasa ti peutingna teu eureun-eureun ibadah padahal mah ngeun sapoe sapeting nu dilakonana mah padahal mah ngeun sapoe maharan teu pandra repeh bae haran mah
Alhamdulillah. Masya Allahnya ku karunyana Allah ka umat Kangjeng Nabi kilang-kilang sapoe-sapoe ting ganjaran mah satahun jampleng berang puasa penting ibadah. Alhamdulillah. Ari penting ibadah naon? Atuh ibadah mah loba. Kieu banyak urang naon nu bisa. Naon urang nu bisa, nu teu bisa mah ulah. Ya. Ulah nu teu bisa mah bisi disi doang si kabaya neuk nyieun dulang. Nuar kayu panggedean, disik-sirikan neuk nyieun dulang. Lajuna enah henteu ngaleutikan be kayu mah tadina meneuk nyieun dulang teu enah, neuk dijieun lulumpang teu enah keneh bae, ngaleutikan terus disik-sirikan akhirna dijieun panyohil doang. Kayu sakitu gedena. Anu bisa bae nu bisa. Naon mah bisa? Abdi mah bisana salat tahajud, bisana salat mutlak. Salat mutlak papang babarian mah. Salat sunah mutlak mah tinggal kieu usolli Allahu Akbar. Gitu doang. Sejak kaula salat Allahu Akbar. Gitu doang. Teu ngomong-ngomong rakaat, teu ngomong-ngomong sunah, teu ngomong-ngomong fardu. Ngan bagusna 2 rakaat, 2 rakaat usolli Allahu Akbar menang 2 rakaat ulo salam usolli Allahu Akbar menang 2 rakaat ulo salam dina hate sejak pola salat sunah mutlak gitu karena Allah gitu doang sejak pola salat sunah mutlak Allah wabacaana mah atuh kitu bae ulah mah jajang jawokan ya biasa kulhu nan kuliah kulhu orang mah bisa nage rakaat ka hiji kuliah rakaat kadua kulhu gitu bae jawabcan mah sarua bae doa iftitah Fatihah gitu bae mah ngeun ku beda-bedana usolina gampang usolli Allahu Akbar sejak pola salat sunah Allahu Akbar ya, menang 2 rakaat uluk salam ya cenah kacangkeul salat bae mah abi mah puguh geus boga panyakit rematik jeung encok kebal-kebal nangtung abi mah hayang diuk bae bari nyarane sugan aya ibadah nu bisa bari diuk nyarane ngabadeg mah ari daek mah ngeun ku ngedul bae urang bari nyarane bari diuk bukakeun ayat kitab suci Al-Qur'an ngagaeng nya gaeng jasa laki ka urang geus teu pati perlu nya eta salaki atuh casingna ge geus baruruk doang kieu ieu eta salaki geus teu pati hayangeun jeung kaduana salaki ge tanaga geus teu pati aya pak kajan kumaha dikeuseuh-keuseuh ge inung mah batur atuh kumakeun hore ulah sok maido sabab batur geus kehabisan peluru atuh salaki geus teu pati hayang ka urang mending ngalauduk mah nya maka tiung bukakeun Quran gaeng kaheesan bari nyarane PS ari tarobah mah biritna teu batal ieu mah teu ngangkang mah biritna teu batal teruskeun deui maca Quran gaeng geus kitu ngagoledak meureunnya sare ngagoledak juburna pan otomatis teu neteg juburna ngigir maka mah begitu lilir ngalaudu deui mah maca Quran deui gaeng gitu bae ulah hese-hese abi mah maca Quran mah teu bisa kak kajian geus kolot kita deuk isin ngaku abi mah teu bisa pernah abi sakali maca Quran diseungseurikeun eta ku tatangga kunaon kitu atuh heuh nya diwasol nya salah cenah abi Bismillahirrahmanirrahim Toha atau pada Bismillahirrahmanirrahim disebut jeung Toha nya pan Bismillahirrahmanirrahim Toha cik tatangga kunaon kitu mitoha teh aya deui cenah ge mak anu maca Quran teh nyahoan kana ayat rumus doang Toha Yasin Alif Lam Mim Ra kan Alif Lam Ra ayat rumus eta mun dibacaan hurufna doang ngan panjang-panjangkeun baik Bismillahirrahmanirrahim tosama
To sama nya nama. To sin mim kuduna. Alaro. Ai kunan ku teu bisa abi maca Quran mah teu bisa abi mah maca-maca puji mah. Teuing teu nyekel tasbih ge. Mah aya tasbih mama, tasbih eta subhanallah eta tasbih. Ari eta nu baruleud naon sigi tasbih. Mah tasbih mah subhanallah 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 subhanallah. Jarteng ulah kudu hitung-hitungan. Teu maca tasbih ge. Teu nyekel eta ge ngaranna pupujian. Atau tenghitungan ramo ge terus bae subhanallah subhanallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar torjo salaki la ilaha illallah la ilaha illallah cik salakina dia torjo la ilaha illallah oh sudan kami membaca puji la ilaha illallah gitu. Itu bae orang mama ulah gati-gatinya atau eta orang ibadah ti penting atau ti beurang atau iraha bae loba jalur ibadah japang naon mak pang urang dijauhkeun tina siksa kubur mak tina siksa komo di bulan Rajab eta mak karaksa poe ayeuna diriwayatkeun deui mah ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anahu qol cik Ibnu Abbas saumu awal yaumin min Rajaba kafaratu salasu sinin mak puasa poean pertama bulan Rajab ya poean pertamanya poean pertama ngerti tuh ai tadi mah puasa sapoe na poe naon geus sabodo tah mah nu penting dina bulan Rajab ibu-ibu mah masuk ada telming teh bisi lalir kula mah ai tadi cenah geus diomongkeun ieu mah lain deui ieu mah puasa dina awal poe bulan Rajab misalna ieu poe Rebo ieu tanggalna tah eta poe Rebo eta awal hari bulan Rajab. Nah, cik Ibnu Abbas saumu awali yaumin min Rajab. Puasa poe pertama dina bulan Rajab kafaratu salasi sinin. Eta bisa ngiparatan dosa 3 tahunan. Mak 3 tahun dikiparatan dosa ku puasa awal bulan Rajab. Dosa leutik urang murag ku puasa sapoe awal pertama bulan Rajab mak mantap ke malam Rebo emaknya geus ulah kudu haliweuh kanu kaheru teu kudu ieu maing mah karak neuk puasa sakali gelaju haliweuh bae jeung salaki neuk puasa sunah pas heula jeung salaki bapana mana duit neuk naon oh eta kumaneh mantap ge hirup mah ulah mikiran ngaroko bae eta jagi suk bulan Rajab ya jagi suk bulan Rajab lanjut cik salakina masalahna atuh pan urang kapenting kudu sahur birak wae mah sahur jeung lauk asin nya atuh meuli-meuli daging kotak hayu urang kanu kahelu mana duit gitu cik salakina atuh dakna eta sahur kudu jeung daging kotok wae atuh nu penting mecik kiai ge cenah ge walau jur'atamain sanajan ngukur sateguk cai nu penting urang ngalap kasunahan sahur endah bae padahal ngeun sateguk cai dia mah parang sae mah kudu daging kebok bae dia mah parang sae mah kudu daging kotok bae puasa-puasa teuing aing mana haliweuh mah ai aya mah atuh alhamdulillah ngan keur eueuh nah ulah haliweuh jana puasa sunah eta ge mah hiji kudu minta izin heula ka salah bapana kamayangan ge urang saduaan lain puasa jagi sukneun kami ge teu deuk maksa ari embung mah jaku maneh mah pagawean berat ieu ke bae bulan Ramadan bulan Ramadan mah wayahna kami mah neuk puasa Rajab jagi suk ai kumaneh neuk moal dia bae cik salakina ari neuk mah izin kumaneh kami puasa izin aing mah bahkan kamayangan pan aya kamayangan kumaneh mah sugan dia aya puasa mah sungut teu ngawek-wek teuing kira kudu puasa sungut ngawek-wek bae ya urang mah puasa beuteung doa sungut mah teu ilu puasa ongko puasa sungut tuang bebek jangkung bae ngawek-wek bae sugan dia hiji bibir dia cenah teu nyeremih teuing ngawek-wek teuing nu kadua pan lumayan cenah kitu bulan enak bae ngeun teu meunang
ganjaran sahur gitu. Atuh sahur eta mah teu kudu ngadahar ke joba ya. Misalnya ya ulah anggapan sahur eta kudu dahar gede banyak. Atuh eta mah naon hobi urang, resep urang. Abi maka pugu resepna paling ge ngahuapkeun roti toto. Atuh deur teh niatan sahur. Teu masalah. Ku nginum bae abi mah. Ieu mah kur teu aya dahareun, wae mah aya dahareun mah tapi teu hayang bae. Atuh nu penting dina waktu sahur dilaksanakeunana. Mi jam 12 ka ditu mah. Ulah jam 12 ka dieu. Dia cek salakina jam 10 geus beak 2 piring nyeunaan ya. Pugu ti penting bisi sanggeuk hudang. Jeung kami mah panek puasa jeung isuk. Ya sahur jam 10. Atuh dia mah ngawadang. Lain sahur. Waktu sahur mah bagusna mah tereh deui ka wanci muncul fajar. Tereh deui ka subuh sahur mah. Kunaon sababna? Supaya kuat jasa. Ya, gitu supaya kuat jasa. Eta orang balik deui. Eta karak awal bulan Rajab ngiparatan dosa 3 tahunan. Nah, ayeuna saterusna wasani kafaratu sanatain. Engke poean kadua ieu mah. Kemis misalna. Eta ngiparatan 2 tahunan. Nu pertama mah loba 3 tahunan. Sabab naon mah? Pertama eta ngamimitian hulap mah. Anu hulap eta ngamimitian geus aya baturna mah eta urang ngalaksanakeun puasa. Kaditu nama teu pesti hulap deui. Siga urang bulan Ramadan, doang pula paling ke Ramadan kan. Eta mah mimiti poe eta sarina satahun eta ka magrib. Ku kebal-kebal teuing, mantak ulama telok loba lembangan doang batur jalan-jalan sore. Kunaon sababna lobana le es campur ka bita. Ya. 2 poe, nu ka 2 poean ngiparatan dosa 2. Wasali suki parotu sanatin. Poean ka 3 ngiparatan dosa 3 poe geus sabaraha taun nu dikiparatan dosa leutik urang? Genep tahun. Poean ka 1 3 tahun, poean ka 2 tahun, poean ka 3 tahun. Karak 3 poe geus genep tahun dosa urang dikiparatan nu leutik ka Allah. Leutik teh gede mah eta ganjaran. Oh, gede. Ngeun ku gede-gedena sok hulap. Gede tah kumaha tidinya ka jabi masuk alhamdulillah sampai tamat. Per harina eta ngiparatan dosa sabaraha. Nah, summa kula yaumin kiparatu sahrin. Tidinya mah dina setiap sapoe mah sampikeun ka angeus eta per poe ngiparatan ngahapus dosa leutik urang sabulaneun. Mah berarti 27 poe kali sabulan 27 bulan. Jadi 3 poe mah tadi pan geus genep tahuneun. Jeung 27 bulan sabaraha tahun 27 bulan coba. 2 tahun 3 bulan. Lumayan eta mah. Dosa urang moal poe masa Allah. Mah eta dosa urangnya masa Allah mah nya. Moal poe dimulai bentak sampai bentak deui. Dimulai perem sampai perem deui ieu urang loba dosa mah. Tuh lumayan eta. Ari urang mah paneueunya zaman akhir mah dengekeun zaman akhir. Nya ieu meuneu dilakukeun sabodo teu deuk sabodo. Ieu mah ilung leulingan sabab kadang-kadang pamajikanku lagi anakku lagi hayang bae. Mah eta urang mah nya kieu neuk Ramadan, neuk puasa Ramadan memehna dieusi ku maksiat heula. Ieu zaman akhir. Ieu ku hari kamari sabaraha kali abi ka pasar. Eta nu leulos bak nemawaan jelema ku pedah neuk tahun baru. Laju naon pedahna? Riuh, depressing cenah doang orang sibuk. Repressing. Unggal poe ge urang marepressing bae. Orang sibuk mah wajar bae mah. Naon wajarna eta mangih libur bungahan. Kula anyar kene tas Jumat ceramah di kantor Samsat mah. Tas Jumat ceramah di kantor Samsat tutup akhir tahun. Ya tadi kula nanya ka kepala jeung ka staf-stafna bari ceramah.
Ieu dibere libur ku atasan ku pamarentah dina jangka saminggu sabaraha poe. Cuma 1 hari Pak Kiai. Cuma hari Minggu doang. Sebab hari Sabtu sampai jam 2. Hebat tur mama diuk di jero kantor, ruangan ber-AC. Naon eta ngeunaan keur. Teu kasorot ku mata poe, ma anu niup ka urang AC. Naon eta sehat? Teu sehat. Telok neuleuh dadaunan batur. Sapopoe di jero kantor bae. Telok neuleuh gunung, telok neuleuh laut, telok neuleuh segala macam jadi kerem bae. Saminggu sakali mantak manggih lebih libur batur mama atoheun. Doang manuk nu kaluar tina saya. Tina kurung. Ari urang mah unggal poge mau sepeda listrik amplud. Datang jam 3 torojol odong-odong. Balonku ada 5. Geus kadenge bae kumpul ditanyakan nikah. Rupa-rupa warnanya. Ari balik ti kanang palon ka dieu jeung ti Sukalaksana. Nu nyaleleun gini odong-odong ini. Aing sugan aing mah gitu kan ieu nu buat odong-odong budak laleutik. Nah, urang mau lain nyarek ulah mah lain sabodo lah. Eta mah duit-duit salaki emak, duit-duit emak. Ieu mah keur nyaritakeun ge, urang mah lain orang sibuk. Kita itu orang bebas. Moal poe ge sagala manggi. Make aneuk lebar eneuk puasa kudu ruad riut bae ka laut. Kudu ulin bae. Laju neuk lebaran deui, riut deui bae tas lebaran. Laju ge neuk tahun baru mah. Masya Allah, ya urang kunaon nyalain syukuran ka pangeran. Mah, kuduna mah syukur alhamdulillah Gusti, abdi sampai kuari masih keneh bisa neuleuh langitan imah. Bisa neuleuh keneh buruan, lempang ka pipir neuleuh pipir. Masih kena hirup artina urang teh ja umur mah kabeh geus aya jatah masing-masing berarti can nyampe ajal urang teh. Syukur tapakur ka Allah pikiran dosa kalakuan urang satahunan bawa kana kabagusan tak kagorengan. Ya mariud riud. Kunaon boah riud. Ari eta mah ngariudna ka ditu neuk tapakur kana dadamelan Allah sae. Mak kumaha carana mangga mak neuk piknik tapi neuk tapakur ningali tanda keagungan Allah. Begitu mah datang ka laut turun subhanallah. Lega-lega teh ieu laut. Budak saha nu ngabedahna ieu. Moal anu mampu tauhid urang makin nambah. Naon tauhid? Berarti ngeun Allah anu mampu. Moal aya jelema anu mampu ngabedah sakieu luasna, jasa leuk aing mah ti penting ngabedah sacelebek ge geus kawalahan. Masyaallah bae. Mak, geus laut lega ombak. Ombak sirinting ka sisi, lumpat deui ka tengah. Sirinting deui ka sisi, jegur deui ka tengah. Masya Allah budak saha nu ngadorong-dorong. Kudu kapikiran kumaha kadinya, sabab moal usik lamun anu ngusikeun bener teh. Moal gerak lamun teh anu ngagerak. Kunaon ieu susu ngangkat coba ku ari. Ku sabab dia kunaon ieu susu asup kana sungut kula. Diinum, dia dalil akli mah. Bisa dalil nakli mah tina Quran jeung hadis mah teu bisa ngagali. Ieu diangkat ku sabab ngangkat ieu ku sabab diangkat asup ka jero beuteung ku sabab memang diasupkeun. Benar? Atuh eta ombak salagrang ka sisi. Salagrang deui ka tengah. Coba pikiran kumaha. Saha ieu nu ngadorong-dorongna? Kakawasan saya tak eta mah cenah atuh bawaning alam bawaning alam mah bawaning alam kumaha ja eta teh aya anu ngagerakeun anu ngadamelna Allah nu maha kawas laju mah pan di laut teu urun-urun maca takbir Allahu akbar subhanallah cik batur dak nu edan leupas ka laut. Horenganan eta nu edan anu ngadudu edan jor teuing diduduh edan ku nu edan mah ulah abong
Kula liwat ka pasar nu edan misalnya cik nu edan teh ka kula we nu edan teu sedih tenan kula. Di duduh edan ku nu edan ieu. Maji di laut cik mana lo ombak subhanallah. Allahu akbar. Nu laut luas astagfirullah subhanallah. Nu karang sakitu gedena. Nan teu ajur teu rengrot. Masyaallah. Cik batur digigeureun aing nu edan ka laut. Dia nu edan cik kula. Sabab urang mah nu inget ka Allah ulah eta bae tujuan hayang ka alam. Ieu mah muji ka kalau mah ieu mah urang mah talolobana maksiat bae maneh ibadah maksiat bae. Padahal ibadah tolok pati jeg-jeg. Anak Ramadan. Bo memena mah saminggu keneh geus beak sawarna. Geus karang bolong, karang seke, karang nawi, pasir putih, bagedur, laju talanca, laju kamana deui tah? Beak pokokna mong loba di Sabak, memeh Ramadan ya memeh Ramadan. Mah unggal tempat wisata di Sabak. Begitu datang bulan Ramadan, taraweh ngukur sapoting, leungit tanpa lebih hilang tanpa karan. Kemana buah? Kerpotingan kahiji mah kadenge amina ge 7 pamatang. Imam ge mending ngarencod ngajongklok. Didinya mah les beleungit mah. Ari piknik memeh Ramadan amprekan. Ari pas pelaksanaan tadi nambah doang nu tatalanya supaya kuat ibadah. Taraweh ngeun aya sapoting maksimal saminggu leungit bet didinya mah. Ngolol deui malaman lebaran. Bari mamawa eta teh tutup baskom dina tak-tak jam bisi leungit. Saallah ya urang. Kadang-kadang deui ti beurang teh puasa. Kanyahoana cik anakna. Aya neng meuli mie jang saha jang bapak. Pan budak leutik mah telok ngabohong. Mah laju budak leutik ngenyotan sama jalan diiringkeun ku bapana. Ceng ulang ngenyotan sieun isin ka kakak sing bulan puasa. Cik anakna ka bapak ge tadi mangking tas ngopi. Kumahan bae laju. Budak leutik go telok ngabohong. Ya. Aja kula ngegel biwir be kagugu. Yo, ya orang bulan Rajab alhamdulillah sugan umur orang panjang nyampe kadinya amin ya Allah ya Robbal ya Robbal alamin. Masya Allah mah. Idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin. Engke dina poe kiamat mah, engke pakan bak kiamat mah. Mayakin teu kana poe kiamat. Lamun teu yakin mah kufur. Murtad. Sababna rukun iman ya. Yakin kana poe anu terakhir. Engke dina poe kiamat ya diriwayatkeun dina hadis yunadi munadin. Bakal aya pengumuman. Oh non aya BLT kitu Kak. Lain pengumuman BLT. Aing mah BLT bae nu inget. Di akhirat butuh BLT kitu. Entok. Kumaha ngomong eta nu pengumuman. Ayeuna Rajabiyun. Kasih teh can. Oh, ayeuna Rajabiyun. Mana ye nu sok puasa bulan Rajab. Mah ngeleuwung eta pengumuman. Amun di dunia apa paling kitu pengumumanna? Ibu-ibu nu gaduh murang kali diantos ya di posyandu. Kumargi bakal aya penimbangan. Iya mah lain pengumuman kitu. Ayeuna Rajabiyun, mana tukang puasa bulan Rajab. Laju engke cenah nu teu puasa ge iluan moal bisa. Di dunia mah urang nu miskin nu saeugeus ngaku miskin bisa bae bener. Atuh gitu nu geus menang aku can menang bisa bae. Di akhirat mah moal bisa mah. Urang teu puasa bulan Rajab aya panggero model kitu. Aing iluan lah. Sugan aing ge kaasupkeun moal bisa. Engkena payak rujuk nurun. Tidinya keluar cahaya cenah ge mah hurung. Dina palataran dina padang mahsyar eta. Payat bau Jibril wa Mikail alaihi wassalam dalika nur tidinya gegedug malaikat yane malaikat Jibril malak Ijrail nuturkeun kana eta lempangna cahaya cenah ge mah. Eta cahaya engke bakal lempang dituturkeun ku malaikat. Malaikat Jibril jeung malaikat Ajran Mikail. Wayat bau Rajabiyun
Tidinya diikuti deh ikut tukang puasa bulan Rajab. Jadi eta cahaya dituturkeun ku malaikat, dituturkeun deui ku nu sok puasa bulan Rajab. Sumayyamuruna ala sirat. Tidinya cenah ge eta cahaya ngaliwat kana siratal mustaqim. Sababan urang yakin di akhirat eta antara padang mahsyar jeung surga aya raka mah. Ngeun di luhurna aya cukangan. Siratal mustaqim. Engke anu salametina cukangan nyabrang ka surga. Anu teu salamet mah ragag ka neraka. Jeung tergantung amal masing-masing dina jambatanana. Jadi ulah pake kasieun ti kuari. Jangan kayak budak jeung dina solawatan ge. Siratal mustaqim mah leutik alabatan rambut, ceket alabatan pedang. Kumaha aing lamun ngosewat labuh atuh barang aing belah meureun. Aing mikiran nu kitu. Emang di dunia ngagoledakan nu seukeut. Ma, nu penting mah urang lobakeun nyarida Allah dalam dunia. Ulah mikiran nu kituna. Allah Maha kawasa. Nah, eta si cahaya ngaliwat dituturkeun ku malaikat, dituturkeun ku jalma-jalma nu sok puasa bulan Rajab. Kumaha cenah nyukangna eta tukang puasa bulan Rajab? Kabar kil khatifi. Oh bedana doang kilat anu nyamber. Bereset be. Aya di surga bete moal culak cileuk. Di mana ini? Kos indah sekali. Cik temot. Cik malaikat, kamu nggak tahu ya Mot? Iya Pak, saya baru kesini. Kamu bilang Pak ke saya. Saya bukan guru, cik malaikat. Saya malaikat. Kamu ini Mot lagi di surga. Yang bener, kurang ajar kamu, cik malaikat. Tuh percaya. Aku ini bukan Su'aib. Aku ini malaikat Jibril. Berekeset be. Urang nya anu sok puasa bulan Rajab aya di surga. Ada orang berdunia aya berekeset be, tas harus seblak jadi botol. Berokosot lain berekeset. Sumayas jununa lillah mak. Datang ke bulan itu ke surga mak ya. He dengekeun ya. Aing ngupahan kan teu dengekeun. Aing kula mah ceramah di lumur botol tadi gekeun teu masalah mah. Upahna gede mah. Gitu nu penting balik cair we kula mah. Awa urusan gitu. Tapi di dieu nya aing nyaho sorangan udah diomong. Didengekeun teu pan abong kula. Didengekeun nya didengekeun. Geus nyabrang teh ka ditu ka surganya. Tidinya mah ngadengekeun teh ya. Buku kula mah yang ngaji lamun teu kieu geus watak meureun nya. Geus watak. Pihewaeun sabenerna ibu-ibu. Jelema kararalem kieu nya. Ibu-ibu maranieup. Sumayas juduna lillah. Tidinya sujud jadage makabehan ka Allah. Berak kabehan sujud ka Allah. Mah sabab di akhirat mah nikmat anu paling ageng lain surga mah. Surga can bisa dibayangkeun nikmatna ku hate urang. Teu bisa mah. Oh, surga mah doang kitu meureun. Teu bisa. Oh budak nolong nu bagus doang kitu meureun surga gitu bisa. Mala ainun ra'at wala udun sami'at wala qatarun ala qalbil basar. Keindahan surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, can bisa dibayangkeun ku hate. Jadi ulah kieu mama ku pedah kakarak mangi tempat anu bagus. Budak aing masari di surga bae. Surga nu mana? Teu bisa dibayang-bayang. Ya. Ya. Eta aya nikmat nu paling ageng. Naon? Ketika di alam surga urang bisa ningali secara langsung karena wujudna Allah Subhanahu. Di dunia malang taroni cik Allah ka Nabi Musa. Musa di dunia mah sampai ke nirah ge moal anu bisa langsung ka kaula. Moal ya sampai kiamat ge mah.
Tapi nikmat paling agung ketika orang menang ridha Allah, kasorang asup ke surga Allah. Pangnikmatan orang teh ketika bisa ningali datiah Allah secara langsung saminggu sakali unggal poe Jumat. Eta orang ningali Allah nya. Insyaallah. Urang mah Allah tadi ningali Allah mah kawasanya karak eta bege papangih jeung bupati. Eta urang geus bangga bae. Bu, bisa foto bareng, Bu. Cepret gitu. Di-upload ke orang lagi dengan ibu bupati nih gitu di ngaranan aja di komen kono nala orang iya yang sebelahnya bupati yang sebelahnya Nini Kewuk terus bunga orang sujud orang ka Allah orang yang makula mawallahu alam anu tukang puasa Rajab sujud ka Allah tidinya mah syukron li tajawaji bi musirat syukur ka Allah ku sabab urang bisa nyabrang sibrotol mustaqim atoh mah syukur ka Allah brek kabeh sujud sabab ku sieun urang neuk nyabrang nu eta jeung geus ngadenge ti kiai ti guru urang sakitu bentukna doang kitu dihandapna kumaha kayaanana kari-kari urang salamet doang kilat berekeset beka ditu sujud urang ka Allah ku bunga-bungana bisa nyabrang nah kumaha cik Allah mah payaqulullah ayu harajabiyun tukang puasa Rajab mod mod gitu nya atau sahabat eta mah amin gitu teh mod sugan asup pan ieu di surga ieu nu dicaritakeun itu teh mod irfa'ur usakumul yaum. Woi, angkat hulu daria, angkat sirana di poe. Geus eueuh sujud-sujudan ku ari mah. Gitu. Angkat sirah araranjeun. Qad qadatu sujud di dunia. Sabab daria geus cukup sujud waktu keur hirup di alam dunia. Ku ari mah lain waktu ibadah. Kuare lain waktu sujud, lain waktu ngalaksanakeun parentah, waktu metik hasil tina urang daek ngalaksanakeun parentah keur hirup di alam dunia. Geus moal aya salat, geus moal aya puasa, geus moal aya sedekah, geus moal aya sajabina nu berupa ibadah di surga mah. Tinggal metik hasil. Nah, mantap mah amun hayang senang, ulah hayang kuari mah lain tempat senang. Tempat senang mah di akhirat. Gitu ge kiai nolong nusugi mah senang cik emak senang oge tanya nusugi senang tante boro-boro mikiran pakaian ngabadeug leulieur nyangeun pasangka-sangka di alam dunia mah kabehan oge cik nusugi geus anu miskin budak si eta mah teu boga nanaon ti peuting hees ti brabae karek kadenge 7 pamatang barang aing lilir deui bisa aya rampok bisa anu maling bisi mobil aing can datang tabrakan mantap ulang uji kasenangan kudun ya kasenangan mah ku hate nu loba inget ka Allah ulah disangka jalma teu boga nanaon tapi daek ibadah doang santri misalna ya teu boga nanaon eta jelema teu senang Wah, mah senang kene ka manehna. Gitu. Ibadah bisa ka manehna aja boga ilmuna. Tobat bisa keur ngalaksanakeun dosana. Kaboberat teu pati loba jauh tanggung jawab anu berupa amanah nu sejen lian ti ilmu diamalkeun ka makhluk, diamalkeun ka nu butuh. Teu boga nanaon teu masalah nu sugih ibadah mah sawab-sawab bae. Non beda nu sugih daharna sapiring-sapiring wok ya sugih henteu sarua bae. Entah. Kula ngarasakeun kana diri, kula mah jalma madarat, hirup baheula eta, endog hiji dibagi genep. Ingat bae kula mah. Endog hiji dibagi genep, mie hiji dibagi genep ku kolot. Nya, ku madarat-madaratna mun dahar saminggu sakali jeung lauk ja poe pasar poe Sabtu mah ya. Eta digoreng lauk teh ku inung saminggu sakali, ku ngeunah-ngeunahna ku atoh-atoh dari lauk jeung dulur siling tunjuk kami ku atoh-atoh. Bari dahar kikituan siling tunjuk ku atoh. Ingat bae kula. Eta mun dicacahkeun ka adik kula setengah keuy eta adik kula kuari. Aing ka kamu kitu inget bae. Kagu gue mah kurang ku atoh-atoh teh dahar jeung lauk saminggu sakali. Mantak wajar lamun kula doang kieu kurang hiji baheula. Kapos yanu telo. Kalau untung aing hirup bae ge. Alhamdulillah. Jadi geus lah.
Kuari madararia irtahilu ila manazilikum nges geran nempat ke tempat masing-masing. Tuh gedong surga jang dia, tuh lahan jang dia di surga. Hore cik teh mot kabeh paburia. Kana surga. Mana kasuem? Mana salaki cik urang di dunia. Salakina Allah. Kamana salakina? Orang salakin mah koyoko di neraka. Heh kapan kakak di neraka? Atuh kumakeun horeng jadi ama tukang ngaji, tukang salat, aing mah kepala rumah tangga magahan telok. Sedekah telok misalnya ya. Aing makan bagahan dia ge sok hewa kadang-kadang jadi bisi bogoh ka dia. Gitu. Lajunan kala ka neraka. So, misalnya ya mah. Jadi orang mah bulan Rajab muliakeun sama orang. Abi mah mampu atau mampu puasa mah sanggup puasa mah geus lobakeun sedekah. Naon mampu orang sedekah? Abi mah sedekah ku duit mah teu boga. Naon kasugan bisa sedekah? Loba senyum. Senyum kan? Mah loba keom. Senyum di hareupeun batur eta sedekah. Loba keom bae. Asal datang salaki keom, datang anak keom, datang tukang tumleg lain dibayar kalah keom. Dagang pagawe Bang Emok bayar ku keom. Pancik tukang Bang Emok ibu mah keom bae sedekah neng. Jam bayar hutang henteu ieu. Ku keom. Mah. Jadi lobakeun muliakeun naon bae mampu urang mah loba jalur ibadah loba baham urang bisa digunakeun maca tasbih jeung sajabina nya. Mudah-mudahan dina waktuna urang dipaparin taufik hidayah ku Allah, daek ngalaksanakeunana, ngamuliakeun bulan Rajab, nyampe kana bulan Ramadan terus, urang panjang umur daek ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu bae mah nya. Kirang langkung nyunukeun dia punten. Kumaha niat naka ulah gati-gati niat mah bisa bahasa Arab, ku bahasa Sunda bae dina hate. Niat abdi puasa isukan dina bulan Rajab sunnah karena Allah. Kitu bae. Ya ulah gati-gati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.